orang mah kakara kan dia teh nyaba kabelah dia teh ka belah naon itu daerah naon Gunung Hayung Kempalan teh ujung Kempalan sering mah di situ tuh oh deh belah dia mah aing geus deket enak di daerahna ya tiis segera rabut kieu minta tarucingan tarucingan naon tuh bisa ngajawab deh tarucingannya tarucingan naon di sok lah ya tarucingannya tambah gabut hiburan pang nebakeun di seuseum garing mun dipoe baseuh naon eta di seuseum garing mun dipoe baseuh menyeusehan menyeusehan nanti balik katanya di seuseum garing dipoe baseuh lah aya camrung aya di seuseum garing lalu naon deh lalu naon deh pante tarucingan lah mulai nu kitu asa tarucingan le nu kitu anu kitu hiji deui lamun diragaji manjangan lamun disambungkeun jadi monokan naon eta lah tarucingan atuh tarucingan eta mah jawab kapan tarucingan merenan emang lain jawabna anu tadinya lain aya jawabanna diragaji manjangan disambungkeun monokan nah atuh taluknya taluk atuh naon deh sulap sulap ayo urang ge boga ya tatarucingan mah jawabnya sok hiji tambah hiji jadi hiji lamun hiji dikurangi hiji jadi dua dikurangi itu dicokot kan dicokot lamun hiji ditambah hiji jadi hiji lamun hiji dicokot hiji jadi dua ayo ditambah hiji ini aneh ngecamrung jadi cokot taluknya bela cici sulap lain aya taluk ya lah emang wakat taluk hiji tambah hanya taluk aja mah sanggup teman obat nyamuk kumaha obat nyamuk kapan hiji ditambah hiji diangkurkeun pan jadi sagolong hiji ieu hiji dicokot deh jadi dua tapi